Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, sim kuring Davina Firly dina waktos ieu bade ngadugikeun sawarta-warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Yang magnitudo 7,9 ngagoyakeun Turki tengah awal Senin di juruna 10 km. Numutkeun pusat paneliti Jerman pikeun Geosynchronic. Otoritas Manajemen Bencana Saring Darurat Turki atau AFAD nyatakan gempa berkekuatan 7,4 di dekat kota Kidul Kahramanmaraş. Numutkeun foto ku penyiar TRT wangunan ngalaman karusakan serta warga ngumpul di jalan ketutupan salju. Gempa lumangsung kira-kira hiji menit jeung jandela pecah, nurutkeun wartawan Reuters. Wewengkon Kahramanmaraş remen katarajang lini nu kuat. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tapang deui dina waktos anu kapayun, hatur nuhun.